Apa mau segini nih, segini. Nah, diam. Trauma. Paling gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ayeuna urang bade ngajelaskeun tentang tutorial hijab anu simpat tapi gampang, anu modis sareng simpel. Kata acan nonton, budayakeun like, comment, share, sareng subscribe. Abi bade maratokeun model hijab anu kaji. Nu kahiji, bedakeun ukuran panjang nu kengke jeung kakuku. Tarik anu pendek ieu ka sisi belah kencang. Jarum penjulan tong lupa tong poho rapihkeun. Aduh, copot ini. Ampura guys, ada tadi. Terus tarik anu kencang ke belah patuhu. Tong poho di jarum pentulan. Leuwih alus make bros. Saya model hijab anu kaiji. Model ieu bisa digunakan kangge ka undangan atawa amun bade ulin. Tiga. Anu kahiji nyesuaikeun ieu ukuran sami panjangna. Atau anu kadua ieu rapikeun. Rapikeun ukuran rapikeun nyesuaikeun jeung bentuk ieu muka wajah ini nanti Rarai. rarai eta bener. Terus kadua bentulan kade isi nojos kanu ieu lak-lakan tong bisa enti getihan ngawoy. Terus aduh da abi mah teu bisa make jarum pentul aduh ya Allah kita guys rerencangannya entong meti kacek teh komo getihan tetap gitu ya nanti bisa kacek teh. Kedua
dia dikalebekeun mulat dipanitikan. Novel dia buka ada peribunya di pengguguran masalah kali satu huruf oli kenca di ka tukangkeun. Ieu tutorial di bisa ngambil. Tahnya sakieu wae video tutorial dina ngangge hijab sagi 4. Hatur nuhun anu tos ninggal video pribados. Hapunten bila aya kalepatan tina omongan atau kalakuan arurang. Tong hilap LKS. Like, comment, subscribe. Selamat Menunaikan ibadah puasa. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik anu belah. Sama aja. Cepet wae tuh. Ih, ya ini kamu pakai kerudung ah. Gimana? Ya dong. Terus habis gini tuh, ada tipe di sini. Oh iya. Oh iya. Ini kamu yang aku lagi. Kamu bisa gitu sini tuh. Oh masa. Ini kok gimana tuh? Gini ya dong. Enggak beda. Nah itu nih. Oh masa. Kecekek. Kamu yang ngomongnya aku yang peragainnya. Ternyata aku yang ini dong. Mau nih begini ya. Oh yang ngegas. Kamu sendiri aku yang ngomong. Awas ayo ketujuh. Besok ketujuh tak kaget ya. Tapi si Maksi asli bisa juga. Terus kamu nah ini kan ditambahin ini ya. Tempelin pakai lem. Ya udah kamu aja. Aku yang